kieu euy. Lagi pamere. Pamere naon kata. Ada yang ngilu ngongkosan ka baturan dewek teh. 2 juta, 2 juta teh lah. Pokok hari teh. Tuh, ada kieu euy. Ieu mah euy. Geus moal bener euy mah duh. Kita euy. Digosok-gosok kita mulai ajinan beun nu patut mah dah. Digosok-gosok ya. Ini mah keur ieu. Keur pajangan we malah di inya dah. Dikit baring kieu. Kepikiran si Sablen itu di budak teh jadi error kitu deh kan. Ting kumaha mimitina. Eta teh budak teh pore katanyaan ku inungna deh bawa ka mantri saha ka mantri euy. Sugan si bewok kitu nyanguan kitu tanyakeun si bewok euy. Ka mantri deh ka. Kamar si bewok deh itu ditutungan teh nanyakeun laporan teh dah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Naon euy? Iya. Kadia duh. Aduh, kabeneran si bewok kadia tunggal teh ditutungan teh tadi teh kieu teh. Ngapi ka dewe ya? Aduh. Naon kan nek mere japuk kana ieu? Japuk ke lieur teh inget lah. Pusing. Aduh, di tempo-tempo agan jiga keur bunga ieu euy. Baru ngati mana itu keur parusing kieu lah lieur itu teh. Parusing kumaha pantara agan kudu tika pararusing gitu mah kecuali pantaran si Tahrim si Balentuk eta mah wajar pararusing ge model agan mah da pararusing kunaon ayeuna apa ini sarua merenang jelema sarua kapusing mah teh dah pikiran si Sablen di teh kudu ieu merenang ubar-ubaraneun di teh kitu geuningan ngeujeun ngacapuk bede-bede teh si bobal teh si belum hui ting kumaha teh mimitina teh teh tah sugan kita tahu moga mantri kitu nu halus nu hade kitu di mana euy duh kurang jeksi kitu si eta teh Sablen teh ubaran kelak-kelagan ari dibawa ka mantri mah kuring mah sok sieun kan apa sorangan meureunan si eta teh keur mah bonge deui ke mantri na teh amek dijeksi weh jeksi mati kumaha tah barabe meureunan urang teh duh tapi dah gitu euy selain bener paur kitu mah kudu jeksi mati teh aduh budak batur deui panan teh dah maha tuh ayeuna euy teh bingung teh geus we nama kieu gan urang bawa kanu pinter pan pugus meureunan kamari ge gawena teh dinu leuweung geledegan pan apal sorangan geuningan haji jeung anak oge tika ti ranting lumpat gara-gara di udag maung tah ayeuna mah urang bawa kanu pinter naon teh dok pinter nipu pinter naon teh waduh lain kan pinter sugan manehna meureunan kaancikan ku Sulman Selmin kitu kieu anu ti leuweung ti Roma palalaun teh aya kitu mah kan pinter mah nyaho nempoweun urang teu nempo molotot pada nya kitu teh nama euy sasaha tuh jelema pinter eta teh deui ka bingung teh kelak kamari ge aya gan nu pinter teh nyaeta pas anak kadinya aya nu labuh kumanehna teh ditulungan kan labuhna tangkal kai alhamdulillah geuningan alhamdulillah cageun lain alhamdulillah kan kamari ge sakari ngabura tika tuluina ena teh 40 poena kan saya kitu mah tebal teh saya jeung sarua jeung mantri mun kitu patut mah sugan teh jelema pinter kitu tah ieu ya bateuing atugan kasih ieu mah tah kasih beulebui mah nya kalau pecakan gitu di mana teh eta paling ditu paling jolok ning bumina jolok itu atuh ari kitu mah eta teh angala si ieuna si sabena ka itu betul sulung berenang kitu mah kan anak ngeureui heula ieu nya teh angala si saben
salam heula atuh ka haji menurut urang. Waduh, gan. Aduh. Gitu dah. Boga pagawe teh anu eceg, itu eceg. Wiji goreng adat gitu deh. Wiji meureunana deh sok ngomong sorangan si bawal teh. Wiji deui budeg gitu teh. Tengah capluk kitu si bawal teh lah. Ini kudu kumaha teh teh. Dipecat da butuh meureun aing teh tenaga batur meureun kudu ieu we lah. Pola barudak nyusulan ka itu Nah ieu jero. Aduh, ai Kang Tahrim ka mana ieu teh? Kacai teh lila-lila teuing. Apa kabebeng, apa kumaha ieu teh Kang Tahrim nya? Apa teu eling kitu dicai? Jadi hariwang Kang Tahrim euy. Aing kudu ngalayanan di Nusaliwang euy. Blen. Blen. Hei. Aduh, jelema eugeul euy. Blen. Belentuk. Udang, Blen. Blen, udang. Hei. Nemalan atuh euy. Nemalan. Alhamdulillah geuninganan geus geus lohor wae Si goblok kalah disangka kokol aing ngetrokan ieu teh. Piraha aku kudu tepak jeung jelema eugeug mah kudu main tepak gigana teh euy. Tepak ku aing Belentuk. Ari Kang Bewok ampun. Aduh, lain gogoroan kakak nepak. Pokoknya teh lohor koh di geningan aibek teh Kang Bewok. Pan ku aing ge di gogoroan seteh ngan teu nemalan-nemalan. Gorengan? Sia nu kudu digoreng mah. Kang Tarmin mah teu aya di kacai. Aduh, kumaha ieu aing euy. Geus cenah mah urang diuk lah itu diuk lah. Diuk. Oh, gorengan aya gitu. Diuk sia, diuk. Hayu agak kana mah. Diuk. Aduh, anjing. Diuk. Mana Kang gorengan teh? Bebelaan akang ngagugusur kos kebo mogok mana gorenganna? Lain gorengan, lain. Tah, di Magicom. Tah, jirona hakan ku sia. Oh, di dieu warnanya gorengan teh warnan cici kopi teh. Alah, geninganan ieu mah paku Kang Bewok. Sudah Kang, abdi teh saestu Kang Dabus di pasihan paku kieu mah. Aduh. Nya saha anu ditangahakan paku. Ieu paku cokot hiji bebeskeun kana ceuli sia. Meh ngomong polong kadenge. Buku Kang, paku mah ieu teh. Saya saabdi tadi masang darurung di luhur ya kieu deui ngitakeun. Ngan dibebas-bebas ka abdi teh kitu. Kumaha sia we eta mah. Lieur aing lieur. Aduh, lain kumaha wok eta teh. Daekeun teh diajakan teh. Beuki parah, Ji. Beuki parah. Pak Haji. Lieur Ji, kupay ku Haji teh jeung Haji ngawangkong Ji lah. Lieur kumaha ieu teh? Masih kena kitu teh. Beuki parah. Dik ka teh teh. Kumaha ieu teh euy? Oh, Pak Haji ka dia ninggal padamelan abdi lain. Tuh, tingali darulung geus kapasangkeun, rengna geus ngentep. Tinggal kentengna Pak Haji ya teh, tacan beres. Halus euy maneh gagaweana sat-sat kitu mah dika euy resep. Kan ieu Pak Haji ka dieu teh. Arek mawa si lain ka dukun, ieu ka berobat. Wah. Oh, tomat entos Pak Haji teh jajan-jajan kan ieu teh sakantenan da ningali na bungbungan tadi teh nya ningenan.
tos abdi teh dia tak diplak-plakan jajar-jajarkeun jadi tomat mah. Astagfirullah, ai si bebal, kumaha teh bewok. Aduh, ai mah ieu teh. Teuing urang ya. Berobat karena kara-kara tomat si bebal teh. Pusing, Allah, ieu pangeran. Mencret saminggu ngomong jeung nu kieu. Aduh, Pak Haji teh kudu tak iya teu kudu ditah tomat mah teu kudu lawas kitu sakantenan teu kudu di nunggu perintah abdi langsung diplakeun Pak Haji tomatna. Aduh kan mun eueuh hukum geus dibebaskeun di manusia ya. Ya, isukan mah ka Afrika ku aing diekspornya. Marajian anak maung di ditu heuh. Aduh, Kang Bewok, ngajakan berobat. Da abdi mah teu kunanaon Kang Bewok. Nya kan si goblok mah ngomong teu nyamung jadi nyamung. Dah, biar nonggo saya bawa ka lah kusur. Urang ieu lah, urang ajakan berobat bebal teh dah, biar aing mah ieu. Kulo stres jeung si ieu mah dah. Oh, goblok hirup Pokokna mah tong hilap yang marane kabeh anu nonton YouTube-na di komen, like, and subscribe. Pokokna namanya Facebook-na diikuti, TikTok-na di follow. Kumaha barudak? Wow. Milo wow teh. Wow. Telat. Kumaha balik.